aing mah lain si goblok. Aing mah Ida. Aku sia teges poho deui ka pamajikan sorangan. Tobat. Maafkan saya bebek. Oke, sakitu mah. Jadi yang ngiluan euy. Masih kene seueur tugas. Nah, seueur tugas sok we atuh kerjakeun heula ke geus libur ka dieu nya umat loba jagong ieu. Woi, geus panen jagung. Wih, di dieu mah di Kang Haji mah usum korma. Korma ngora aya di Pak Haji. Aslina jang. Arek berah hiji ku Kang Haji dibikeun. Kadieu atuh geus usum jagong ieu. Panen ieu cuma aya. Oh, siap. Ajan. Dah si juragan anu mah aya kemana tembong-tembong. Ke lamun Kang Haji geus libur insyaallah rek dia. Naik onta janda second. Aya kulan. Paten nembe ka zaman tadi teh. Jang, bejakeun gitu si Amang sono gitu, gara-gara dia gitu masih juragan gara tugasnya. Ayo naon cep. Masalah deui pasti sia ya pangabutuhnya. Agan kan juga menawa tak sanes agan memang mun kan ieu kaperyogian dia nambut cece ka Bang Emok cing tulungan atulah aya gitu 25 wae mah yang setor isukan. Agan apa bisa nyanyi ciki bum bum alala bum bum ciki bum bum alala bum bum manona Sok ngomong sia teh. Aing ngerek nyanyi. Wir yang dok cadong docang wir yang dok cadong docang kemarin ini carkeun lamun sia boga pangabutuh lah aing menta kasih cepot kan pangabutuh na kaagan atuh manya ka mampu mah mangpi na isukan reka dia moal cina mun arek sukrek dijemput ku helikopter. teu kudu dijemput aing ngerek ngabah sementara arek ngapung kawang-kawang. Nya agan mah gaduh eta saya petatan dengan siap suka patong hari eta juragan rahwana bade ngiring moal cina cing cobi sauran agan. Aya nangna kawan kaulah boga pangabutuh naon maneh ka urang tong boro-boro helikopter arek onta second oge ku aing rek dibikeun kaula raja anu berat peunghar. Asalkeun maneh kudu daek neangan Dewi Sinta. Sok ngomong teh ayeuna Aya gan Dewi Sinta mah aya keur di penjara ayeuna teh di sel LP suka miskin. Tapi asa kudu mawa hulu si Sri Rama jeung si Laksmana. Lamun geus kabawa eta hulu si Sri Rama jeung si Laksmana ku kaula dibikeun satengahna kana ieu. Piraku si Sinta asup penjara
Sebulan milarian ke mana sudah di Curug Mata aya. Palingnya di pinggir sari, di Arjasari aya. Geus bisa suara si dawa lah acan. Kudu nepi ka beunang eta ulus si istri nama. Acep na kudu jadi si cepot heula tuh. Awala Naon? ka dieu euy. Teu bisa tumanya ada si cepot mah kudu dibeureumman meureun beungeutna meureun. Ai niat masuk we beureumman. Acep we jadi buta. Anjing kasar. Kasar. Jadi buta da geus jadi ya ge. Buta coklat. Gade culah kama mana omat. Ya penting malam Jumaah besi dirabu kelong. Kadiekeun eta budak. Kadiekeun eta budak kurang sangrai. Kakang Batara. Goblok aing disangka kacang disangrai. Kemana abah? Ari mah kemana abah? Agama naon sia? Agama Kristen. Lamun maneh Islam manggihkeun terucing aing. Arek tarucing naon ieu tarucing naon rek tarucing naon sok mang mah bisa tarucing naon ge Halo coy saudara euy. Teuing makhluk naon nya nu kieu? Yo panggihkeun tarucing aing. Maneh asup ka dapur. Tah di dapur teh aya kopi, aya gula. Tah maneh teh nakeun cai. Geus asak teh cai eta teh. Asupkeun kopi sasendok, gula sasendok. Asupkeun cai panasna, kocek-kocek jadi naon. atuh budak leutik apaleun nya jadi tai atuh agan Pinter euy, pinter. Dan di negara aing mah eueuh nu bisa manggih eta jawaban. nya ada bararaudo tenagan mah berarti jelemana buta hungkul buta buruk si gareng ge apaleun terucing kitu mah atuh nya ge jelema bodoh cing atuh terucing teh nu rada hese sekali sewang Aya naon sapi ngakeruan aing. Oh, jeung hareng di dieu tatarucingan. cing gareng dengekeun ieu terucing akang ieu dengekeun nya ari ti kotok sato naon lamun ka panggih tuh hadiahna astana nu lega Duh, lieur anjing aing teh. Di mana-mana oge ti kotok mah tai. kikin ciranina lawi koko jayani muara orang Ciparia anu balalager nyanggakeun kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan belegu kene sama gareng nyawa ti kotok teh tai hayam kalah tai anjing belegu sia mah Di era globalisasi Bapak Cep, loba anu unjuk aksi matak ingis matak krisi. Janji ukur basa-basi teu sieun. Teu sieun naon nya? Teu sieun. Boga rasa boga baju besi semaruk mual kasungsi Bapak Danar anu bager aya markana teh jeung didinya aya ya sapi Bapak Danar sia mah nanyakeun sapi Bapak Danar da sapi teh bukan sapi teh halus nginaheun euy eta haleuang teh isukan minggu milunya urang gadukeun jeung domba teh sora teh Bapak Danar aya ujang aya apa namanya uih ti pabrik ieu teh namanya uih damel
Manya wih ti sawah mah mal mungkin kan dari senes nyetrum mah. Ih, meni kitu. Bapak seneng teu belut. Si hoyong belut. Tenang. Naon ari bapak itu si sore hitut. Wah, jang, sakilo mah ka dieu. Awak cu, sakilo mah ka dieu. Sugan teh tersenang bapak kanu belut. Becer atuh kayak abi menta asakna. Di dieu mah teh aya belut ari bapak aya oge orai hejo, hayang orai hejo. Tujongi sia. Eta cucungik teh anu sok ngagarayam lain bapak. Ari bapak Semar aya eueuh nya. Tucunguk atuh eta mah ujang. Disangka aing penguin kitu. Nya eta rarasaan bapak siga penguin teu. Banget bodas. Awak mucitreuk lempang ubay ge boy siga entog rek ngenog. Yuhan mas tiragen daekeun ka bapak oge. Kunyuk sia. Campelak sia ka kolote. Ajen cu kolote. Saluhur-luhur na tak-tak moal ngeleuwihan sirah. Kali aing upload deh. Semarnya ngaran teh Malaysia otik gitu. Tepukul jeung rupa goreng patut sia Semar. Muning aing di paraban ku aing. Ditumpakan ku aing. Anak nage si gawi. Ieu sudah dung dawuh. Oh, aing ieu teh rek naon sia, rek nyokot muning. Goblok sia notorogan sia Semar. Nu dewek eta teh muning deh. Rek dibawa ku kuring rek diinjem. Ai maneh kabina-bina teuing. Sangonahna aing nu maraban, aing nu ngurus, aing nu mandian, aing nu ngangon. Kari-kari ayeuna di aku ku maneh sia hideung. Rek diinjem ku keur naon atuh. Muning aing. Yeuh, dengikeun ku si lain. Arjuna teh erek kawin. Tah, dina seserahan eta kudu aya munding. Awakna hideung, sukuna bodas. Jumlahna aya 100. Ras bawatok pisan sia. Rek Arjuna, rek Arjaun, rek Sirotol Mustaqim oge sabodo munding aing ieu mah. Siga awakna hideung. Sukuna bodas. Siga maneh Semar. Ambuing ujang. Sok cenah ka dieu juragan. Arjunana aing hayang ngadenge sia. Sia mah geus kolote gede waduh. Ambuing. Arek dibikeun apa moal? Teu bisa bunyi ho. Sakali deui dibikeun apa moal? Moal. Nah, ai kalah maksa. Ai. Musik ulang manik ngahudangkeun macan ke sarik sia. Dipodaran ku aing. Anjing. Komplok sia. Ngeras batok dibikeun moal. Diteke sia hulu teh ku aing. Aduh, ampun Bapak Semar, ampun. Ai sugan teh, sugan teh jurik nu nyiliwuri setan anu ngeong newo. Nya atuh ari rek kitu mamangga teh teuing, bare dicanak muning mah ari kuno gadohna mah berarti kuring tos bebas tugas. Atuh kabina-bina teuing ai maneh teh. Hapunten abi Bapak Semar, manawi teh ieu teh jurig anu nyiliwuri. Nuhun dadung-dawuh. Lamun kuring geus kawin wincik hiji-hiji repeting si Nyai Sare rengkang Jang hampura popoge hilap punten pisan. Si cepot aya. Jang naon Pak? Ieu aya nu ngageroan. Kulan aya naon? Awas ya ditagih hutang sapi.
Oh. Luar cepot mana kadiakeun gitu eta utang duit aing. Wala. Naon aya Kak? Itu aing ditagih hutang, bantuan deui. Paraha hutangna. Pira ninggal 3.000. Waduh, coba. Hei. Maneh ulah wani ngeganggu jelema ieu. Ieu jelema ieu teh keur nguliling neangan tanding anya celang neangan lawan. Can pernah digetik ku sorangan. Cobaan hulna dakor kulingis. Ayeuna pindah lalakon ka Cepot Radabi. Acep jadi Semarna, Abi jadi si Dawala, si Gareng, si Cepot. Dimulai ti kakawen. Eta masyarakat manukan. Nah emang Cepoting sok jam 12. Disadana teh. Lain teu keung ngadengena eta. Urang masuk sieun. Nu kitu teh sok warawat bool. Oh, siapa bodangan ulah? Aing Citra Yuda. Moal sieun kudu itu mah euy. Corik jiliwuli setan semala baklung neo-neo. Kabikeun ka Citra Yuda. Peset. Ai notorogan rek Citra Yuda rek Citarum buntung oge keun bae teu paduli aing mah. Ajo. Piraku kasatria sieun kudu itu. Tuatama Kaula. ningali maneh sieun teu kujurig. Maui. Sieun. Heuh. Aduh, anu kasahijieun. Citra Soma Jaya Wikata sieun kujurig. Sieun. Ajo. Jadi era aing boga murid kieu. Kade omaju. Ulah ngaganggu kaula. Kula keur cicing keur anteng di dieu. Ulah sok ngagiridik. Kadiekeun eta kolot. Urang jeun salaki kumaha. Ya udah maneh atuh sih. Dong kolorna sakalian jeung eusina rek sih. Yai barakat taksana. Kaula nun kadi aya naon sasamat ka kaula kiadi puare kinjam duit cilaing adi. Iya. Kaula penang beja. Yen salira ngareuneuhan embe nyi entoh. Eta teh laras yai. Tobat beja teh saha eta? Kawadul kemblang sugan mah nu mikir carita teh eta. Moal si Muin gitu. Ceng. Kaula menang info ieu teh ti nu gelo. Eta teh bener. Atawa hoak. Wah, aya si Dorna ieu. Oh, memang gelo paman maneh mah sia. Kade anger kade. Cek. Ajo. Anger naon teh? Ieu kula. Ieu kadieu angerku. Hei angerku. Kuruyuk. Eta kolot notorogan kadieu siaken peot kadieu kekepan mah kadieu Si aing mah lain si goblok aing mah ida laku sia teges poho deui ka pamajikan sorangan tobat. maafkan saya bebek. Oke, sakitu mah.
ngising mate anter atuh keluar abah. Hah, goblok kain di pedutan. Salaheng ai sawit mah goblok sia teh. Cak itu bocah blok teh. Ayo kain diantar. Si kababayan sia teh. Lain kababayan ieu geus nolol huluna aduh abah. Atuh sia teh gawat isang atuh. Atuh nanti pas molor teh tuh hiliwiran botagek. Alhamdulillah geningan abah lalaki tai teh abah cing pangeresekan keun ayo atuh rek dikeresekan kurang pais jang isukan Ati langkung ida we mah. Arek dipais, arek disemur. Mending oge langsung mumpung haneut keneh. pek atuhakan ku abah mengpenganeut keneh diisukeun mah haseum tai mah. Epek we, abah mah tos emam. Adalang deui atuh. Keun urang teuneun dihaneuleum sieum urang tunda dihanjuang siang peranti nyokot tinggalkeun mangsa ayeuna digentos ku lalampahan rahwana bade ngalabelut. Sayung serana. Kaulanun Raka Batara punten salah. Kaulanun Raka Arya. Coba eta urekan tilu saku keluarkeun heh. Nah, geuning ieu mah Raka Batara lain liang belut. Bet buluan. Ini sigalian pai. Salah nyolok dengan aing. Raka Prabu, bet bisa salah nyolok gitu. Untung lain liang cacopet oge. Mata kena le atuh anjing. Wah, tuh suka pringan, tuh suka aplak-aplakan aing kudu amprok jeung si gareng he. Ayeuna mah cing puguh atuh lalakonna. Nah, aing mereka siap teh anjing. Mangga bade lalakon naon asep teh. Da amat teu bisa tuh. Teu bisa sora nu lain-lain. Ari lain sora nini mah. Cing caritakeun kumaha mimitina cepot rarabi teh poho deui yeuh. Geus lila teu ngadengikeun pengawasan. Cari dong ke YouTube Sapi. Nyasat busiat ieu can ngisang. Teu boga kota ieu teh. Ngaospot ke Mang Danar. Cepot rabi teh si cepot hayang kawin. Oh, heueuh anu jeung si ieu jeung si Aisyah jadi sahana jadi Dorna. Jadi iya jadi Semar. Mending Hasan we borong kuduaan jadi ngadengekeun. Ai jang. Oh, sok atuh. Kakawen heula mimitina. Rek kakawen rek tahu ogekeun bae lah sok kumaha Hasan. Aksina Nikmat kopi lambada, aromanya asmara yang membangkitkan gairah cinta. Awo jos. carios tina karakmar teh. Kacarios aya kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dan daunan rajak natu tumbuhan curcor cainu halerang. Eta di perkampungan Tumaritis desa Nagorowong. Eta pilih sepuh di perkampungan Tumaritis kena desa Nagorowong. Tesanes deui Lurah Semar Padanaya. Lami-lami nganti kalisan di kadepun. Kawala kulan Pak. Coba eta iseurkeun bangku teh ka hareup. ameh teu paok haok Dina paksa ngomong. Cek
Kapa sakieu kalayan nyuhunkeun sembah pangapaktos panyupan jenengan kaula. Iya diterima dawala. Aya naon atuh dara reuwas atuh di sauran. Habis keur ngajagaan domba. Kan cikene domba teh karek kelahiran hiji. Ainu jaluk Kumaha geus cager can? Nu mawi paeh. Hewan oge paeh kumu alurang atuh. Seperti anjing buduk di jarian paenangan sambet bilatungan, tapi manusia sanajan di bilatungan bakal pangkih jeung balitungan anu bakal ditanggung jawabkeun ku harga ku dirina sewang-sewang. Punten rada balelona nu mawi abi mah keur diajar keneh.